Ye, lamun pamajikan teka tempo menarik, eta teh lain teu bisa ngarawat diri, tapi nyesuaikeun gaji salaki. Lamun hayang katempo pamajikan geulis jeung glowing, usahakeun dompet maneh teu kering. Lamun hayang katempo pamajikan genah dipandang, usahakeun mere rasiko tong kurang. Bener teu? Baladageun. Ye, ngaranna ge konten kreator. Bebas konten kreator mah, dek nyieun video sindiran, dek nyieun video kesedihan, eta mah kumaha urang we, nu penting mah konten. Sadar maneh kesindiran ku video urang jeung ku status urang, lain video jeung statusna nu salah, tapi hate manehna nu bermasalah. Ye, urang mah konten kreator, loba nu ngahujat, loba nu mahina. Kalem we, nu penting mah konten. Yes. Baladageun. Dengekeun ontohon, teu sakabeh jelema anu getol digawe, nu getol usaha, nu getol neangan duit keur nabung jeung jalan-jalan. Sebagian jelema aya anu cukup keur dahar, aya anu cukup keur mayar hutang, aya anu cukup tanggung jawab jeung jadi tulang punggung keluarga. Biasa ngeunahna nyebutkeun ngomongkeun ayeuna usaha tahun-tahun tapi teu boga nanaon. Jelema mah beda-beda pangabutuh, ulah disarwakeun. Paham? Baladageun. Ngaranna ge jelema anu iri dengki. Lamun henteu bisa menyaingi, nya pasti ngagogoreng. Baladageun. Jelema zaman ayeuna mah butuh teh lamun manehna aya pangabutuh. Da lamun manehna geus teu boga pangabutuh, maneh ge geus moal dibutuhkeun deui. Bener teu? Baladageun. Ulah lobat deui nyaritakeun tentang kagorengan batu. Ye, jelema zaman ayeuna mah pura-pura jadi pendengar, padahal manehna teh nyebat. Baladageun. Sakumaha lobana jelema anu sedil ka aing, sakumaha lobana jelema anu iri dengki ka aing, nepikeun ka ayeuna ge eueuh jelema anu wanieun ngomong hareupeun aing. Ngomong salangit, mental saalih. Baladageun. Lamun maneh geus hebat di lembur sorangan, indit ngarantau, aing hayang nempo sakumaha hebatna maneh di lembur batur. Baladageun. Ye, aing update status jeung update video di sosmed teh hiburan. Ulah sok baperan. Aing aya nu ngomen cemburuan. Aing aya nu muji dicemburuan. Ye, lamun sakirana maneh cemburu ka aing, cancang eta boga salaki dina tunggul domba. Ulah sinanya nyook HP. Kunaon karek nyaho dunia sosmed. Ye, dina sosmed mah rupa-rupa. Aya anu minta perkenalan, aya anu minta pertemanan, aya anu jadi duduluran. Tah eusina teh kitu. Lain kalakah cemburu ka aing. Baladageun. Ye, ari hirup kudu sesuai kemampuan. Da sia mah mampuna siri ka aing jeung panasan ku aing. Maka hirup sia mah moal mampu. Kamu hirup cigah aing. Bener teu? Baladageun. Niat dek nagih hutang, kalakah dibere carita anu sedih, kalakah dititah kudu ngartikeun kaayaan manehanana geus susah. Ieu aing teh niat teh dek nagih hutang, dek nyokot duit pribadi urang, lain dek nyokot duit maneh. Baladageun. Uang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Cek saha? Waduh, da cek kuring mah hirup sangsara teu gablek duit moal bisa meuli nanaon. Nya ieu nyarungkat. Bubuk besti. Baladageun. Gablek babaturan, abongnya gablek kodam juri. Tepuguh-puguh, tepuguh dosana, tepuguh masalahna. Aing ujug-ujug diblokir. Tepuguh naon masalahna? Ciga juri jarian wae, ujug-ujug ngaleungit, hilang tanpa kabar, hilang tanpa pesan. Baladageun. Laki zaman ayeuna mah ka pamajikan nyebutkeun menye-menye. Sidik pamajikan zaman ayeuna mah kararuat, kararebat. Coba yeuh pamajikan ayeuna mah dibere gering, minum obat geus leuheung saeutik, tuluy digawe, gegero, nyeuseuk, ngepel, nepikeun ka poho eta rasa nyeri na panyakit. Coba lalaki zaman ayeuna dibere hareeng saeutik oge, minum obat
tuluy ngaringkut. Tulung. Saan gitu teh? Si borokoko. Beladag. Abungnya tetangga anu panasan. Batur nganyuk motor. Iweuh nganyuk motor. Batur nginjem duit ka Bang Emok. Iweuh miluan nginjem duit ka Bang Emok. Empok kurban kieu ge ieu. Iweuh neangan kupon. Eta sing kabagian daging. Beladag. Sabenerna mah aing teh hayang ngarukiah tetangga. Anu panasan ka urang, anu jurit ka urang, anu iri dengki ka urang. Ngan sieun ngomong kieu ustadna, si eta mah setanan. Ngan kitu we kalakuanna emang ciga setan. Itu tah besti. Beledag. Ayahnya jelema kos maneh gablek hutang teh sia mah galak lagi ye sinis teh cara nginjeumna amis maka jeung nyebutkeun pira duit sakitu ge engke bakal dibayar ye aing teh neangan duit sakitu oge melaan setengah modal hese molor hese naon kesang kabool-bool maka jeung nyebutkeun sieun teh dibayar bayar atuh sia gablek pikiran mah peldageun 100% maneh teresep ka urang urang mah 1000% ge teu paduli ka maneh beledak. Cek kumaha carana ameh babaturan jeung tetangga teu nginjem duit kusabab urang mah jelemana teu tegaan da tetangga mah mandang ka urang ciga urang loba duit babari ieu maneh teu tega ku omongan pasang status pasang SW tidak menerima hutang males ributna males nagihna jeung males nying hareupan jelema anu loba drama kana teu ai kitu mah dibaca ieu maneh mah ngalikir peledageun ceu neangan gawe zaman ayeuna mah hese tong boroning urang anu lulusan SD anu sakolana luhur ge hese naon wae tamatan maneh sakola eudeuh sakola luhur eudeuh S2 S3 S4 tetep ujian nama ekonomi bener teu peledageun ye aing mah cicingeun bisa ngalawak bisa jahat bisa komo deui jadi jelema gelo mah aing mah leuwih bisa tergantung jelemana nu di hadapan aing saha bener teu peledageun eta euy kajelema anu sok ngagogoreng urang nu resep nguruskeun hirup urang kalian atuh euy panguruskeun hutang urang pangmayarkeun hutang urang Abang Emok kabang keliling sakalian uruskeun kabeh meh teu kagok peledageun Caca kata-katanya dong lalaki anu teu udud teu mabok jeung teu boga awewe eta mah lalaki nu teu boga duit bener teu peledageun aya roda ditanjakan katingangku bambung jengkol aya randa gogoakan katinggangku hulu kokol anak kucing anak berit para rusing tegableg duit tai kotok dina jok motor tegableg duit eker setor tegableg duit eker setor peledageun